Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat berjumpa kembali di dalam acara pengajian rutin. Alhamdulillah kita semua diberikan kesempatan untuk bisa hadir dalam pengajian bulanan mingguan. Alhamdulillah wa syukran ala ni'amillah. Sholawat kali salam urang dugikeun ka panutan alam habibana wa nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teulah pakulawargina ka para sahabat, ka para tabiin tabiatna, mudah-mudahan ka urang sadayana salaku umatna jaga dina dintenan kiamah, urang sadayana sing kenging syafaatul uzma timantenanana. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kajian hari ini Iqra. Iqra nih Kang ya. Iqra hartina teh baca, eta teh ngandung harti lain ngankur baca unggul, tapi pahamilah ari Rasul teh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkeunana teh di kota Mekah. Di kota Mekah. Wengina teh wengi Senin. Nyatana tanggal 12 Rabiul Awal. Bertepatan tanggal 20 April 570 Hijri Masehi. Rasulullah ketika ditaros anjeunana teh bahwa ngawasiatkeun dua perkara nu penting, hiji Al-Qur'an, dua al-hadis. Jadi Rasulullah teh ngantunkeun Qur'an jeung hadis. Ari Al-Qur'an teh aya dua metodologi anu diturunkeun ku Allah. Hiji aya anu langsung, dua aya anu berangsur-angsur. Jadi aya dua cara nurunkeun Quran teh. Hiji aya anu langsung, dua anu berangsur-angsur. Ari anu langsung mah nyatana ti Lauhil Mahfuz ka Baitul Izza. Eta mah langsung 30 juz. Upami ti Baitul Izza ka dunya, kan ari Baitul Izza teh langit kahiji, langit dunya nu katingali ku urang, dilungsurkeun ka alam dunya mah eta mah berangsur-angsur Quran teh sesuai kabutuhan Kanjeng Nabi. Jadi Nabi nuju peryogi tentang dalil salat, maka lungsurlah ayat naon tentang salat. Ketika Nabi peryogi bab zakat, lungsurlah ayat tentang naon zakat. Jadi kondisi Kanjeng Nabi nampi Al-Qur'an teh salami 22 tahun 2 bulan 22 dinten. Kali deui Nabi nampi Al-Qur'an teh 22 tahun 2 bulan 22 hari. Dibuleudkeun mah eta teh 23 tahun. Nah, pertama kali wahyu anu dikumaha diturunkeun ku Allah ka Kanjeng Nabi teh posisi Kanjeng Nabi yuswa 40 tahun, Pak. Di mana? Di Gua Hiro. Naon ayat nu pangheulana? Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi Muhammad teu mampu piwarang maca kana ayat malaikat Jibril anu dilungsurkeun ka mantenanana. Justru Kanjeng Nabi kalah naon? Kalah ngadegdeg. Nabi Muhammad lungsur ti Gua Hiro disambut ku Siti Khadijah
dina kayaan anjeunna nirisan anu luar biasa, kemudian dinaon diselimutan, maka turun ayat Al-Mudassir. Nah, Kanjeng Nabi pangpayuna ayat Al-Qur'an di kota Mekah teh adalah surah Al-Alaq ayat 1 nepikeun ka 5. Karos. Nah, kemudian Nabi Muhammad di lungsuran Al-Qur'an di kota Mekah eta jumlah naon surat nate 83 surat. Sabaraha cenah? Nah, upami di kota Madinah Kanjeng Nabi di lungsuran surat 31 surat. Sabaraha cenah? 31 tambah 83 sabaraha? 114 surat. 30 juz teh 114 surat. Berarti leres ya. Nabi Muhammad hijrah dina yuswa 52 tahun. Ngalihna ti Mekah ka Madinah Kanjeng Nabi teh dina yuswa 52 tahun. Aya anu mana eta Nabi ketika hijrah teh pedah diboro-boro rek dibunuh ku orang Quraisy. Maka Nabi hijrah ka mana? Ka Madinah. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika anjeunna hijrah teh ka kota Madinah, maka disambut ku para gadis Mekah nu macana teh adalah parawan-parawan anu masih kene naon umur sweet 17. Sabaraha cenah? Sabaraha eta teh? 17 tahun. Dina kitab Khulasoh Nurul Yakin bahwa pertama kali nu dibacakeun ku gadis-gadis eta teh nyatana Tola al-Badru. Tola al-Badru alaina min sani wajaba syukru alaina mada'alillah. Tidak Nabi nepi ka Madinah nyatana aya band anu ngaranna teh band kepret. Naon ngaranna nu kitu teh? Lagu dung dung dung. Nabi teh ulah nyambut Ahok. Ari band kepret mah nyambut ajengan. Jadi lamun tema di dia muludan aya band kepret pantes ajengan di kumaha? Di kepret. Ulah di kepret atuh di kumaha teh? Di tabel. Ayakeun deui muludan mahalul qiyam teh PDKM tadi rek mahalul qiyam. Mubaligna alus ta Gusden ti lembur cahaya. Da kuring mah geus bosen lah Gusdin urang. Lain Gusden. Nah sehingga bahwa Iqra itu adalah membaca sambil memahami. Kondisi maca teh lain ngankur ditingali, akan tetapi ayat-ayat Allah mah kedah dipahami. Dina Syarah Muraqil Ubudiyah halaman katilu anu diriwayatkeun ku Imam Nawawi Al-Bantani disarahan ku Imam Al-Ghazali dina Bidayatul Hidayat. Lam yatalim qotoha mutlaqon abadan wa matasa abapi madai zamani hadil khoso isu fahfad biha takun amina. Ieu kaistimewaan Kanjeng Nabi anjeun kudu apal hiji-hijina. Jadi kaistimewaan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi aya sababaraha hal.
Hiji, Nabi can pernah ngimpi baseuh, ngimpi jima. Cing ari bapak-bapak osok pernah tuh ngimpi jeung Syahrini. Oh, ulah jeung Syahrini lah jeung nu aya we nu datang geuning. Baheula pernah keur ngorak keneh lah. Ayeuna mah teu pati teuing loba ngimpi da sabab geus kasalurkeun. Baheula mah keur ngorak sok ngimpi eta teh. Nabi macan pernah ngimpi saumur hirup. Itu keistimewaan Kanjeng Nabi tah. Mantap. Pahpad anjeun kudu apal karena keistimewaan maka tilu nu bakal dibikeun amana min syarinarin nyatana bakal aman tina pirang-pirang kahuruan. Tadi manakala urang apal kana poin hiji-hijina ya. Hiji Kanjeng Nabi nyatana naon keistimewaan nanti tadi tara ngimpi jima. Hiji tak sing ingat. Lamun urang menang keistimewaan eta bahwa imah urang moal kahuruan, Pak. Mun apal ayeuna di Kalimantan tuluy-tuluyan, Pak. Mantap Pak idaro aitum al hariko fal yutakabbar. Di mana anjeun ningali kahuruan maka macakeun takbir. Ulah reuas seperti nyetrekeun kompor geuning, urang sok udud dina kompor gitu tah. Udud dina kompor da eueuh naon? Eueuh korek. Pak butuh udud, butuh korek. Penting kene udud, penting kene korek. Angger boga korek oge udud mah. Penting duanana ge udud kudu boga, korek kudu boga. Nyetrekeun dina kompor poho luhurna aya katel nu aya minyakan. Kan eta teh sok luas ngabeludug dina luhureun katel seuneu. Ulah panik eta teh. Carana nyatana mawa elak baseuh turupkeun sing tenang. Ulah dibanjur pepeje. Sabab seuneu osok ngalentab kana nu sejen. Entak lamun urang sarerea hayang naon mareuman seuneu mun kahuruan naudzubillah. Eta teh carana pal yutakabbar maka sing loba macakeun takbir we cenah. Tutfi'ul nar bakal naon ngaleleuskeun atanapi mareuman kana naon kana seuneu bacaan takbir we. Tak nu tukang udud di dieu ye. Hareupeun tukang udud Allahu Akbar gitu dah. Jadi nu udud oge reuaseun eta teh. Jadi seuneuna ge bakal naon? Angger we urung. Betakbir urang macan aya nanaonan ka takbirna Abu Bakar, Umar. Baheula mah kan takbir teh paranti perang Pak. Takbir teh Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka sehingga poin anu kahiji tina naon? Tina keistimewaan Kanjeng Nabi teh, Kanjeng Nabi can pernah ngimpi jima. Wa mata asaba fi masjid zamani. Nomor kedua keistimewaan Kanjeng Nabi teh nyatana para bapak sadayana Kanjeng Nabi can pernah heulai saumur hirupna. Ku abi ditingali-tingali tadi haru ayu beda jeung Kanjeng can pernah Pak. Heulai teh ternyata eta teh hakikatna teh digere setan. Kenapa? Komode lamun keur salat subuh dina lapan sirotol ladina tah sok ngareunah eta teh. Sirotol ladina an'amta alaihim. Maka sehingga eta heulai Kanjeng Nabi masa umur hirupna can pernah heulai tah eta. Nomor kadua. Hiji balikan deui ami apal ye. Hiji Kanjeng Nabi can pernah ngimpi jima. Dua keistimewaan Kanjeng Nabi
Kanjeng Nabi can pernah minhu dawabu palantarob wa ma waqa'at dubabutun abadan fi jismihil hasani. Nomor katilu keistimewaan Kanjeng Nabi, di mana kala Kanjeng Nabi mayunan hiji hewan atanapi hiji sato, eta sato can pernah naon kabur. Justru ketika Kanjeng Nabi calik, sato-sato teh nyalampurkeun, Pak. Itu keistimewaan Kanjeng Nabi tah. Kudu apal ya. Hiji, dua, ayeuna katilu ya. Da abi mah sok dipoin ngaji teh ami kaharti, ami kabawa ya. Katilu Kanjeng Nabi di mana keur naon keur cicing eta sato tara kalabur, justru kalah nyaketan Kanjeng urang mah geuning aya ucing oge ucing kalah naon kalah kabur, katambah bahasa urang kehed teh maling lauk keur teh aing can barang hakan eta ucing euy nu aya lain kalah ngadeuketan kalah naon jauh. Allahu Akbar, luar biasa Kanjeng Nabinya. Nomor katilu Kanjeng Nabi di mana anjeunna calik eta sato sanes kalabur justru kalah ngadeuketan. Hiji, dua, tilu kade sing inget ke di absen deui. Saurang-saurang tadi belah katuhu di papai. Ari Pancasila kaharti ka naon katalar. Katalar teh Pancasila? Hah? Pancasila katalar teh? Henteu nya. 5 siki da aya rukun Islam katalar. Ari rukun Islam sabaraha? Aya gen tuh cek aing oge. Aya 5 kehed. Ari teh rukun Islam aya 5, rukun iman aya, Pancasila aya, Dasa Dharma Pramuka aya sabaraha? 10. Sing inget. Trisatya sabaraha? 3. Aya 3 Trisatya mah baheula geuning keur sakola. Eta ge nu sakola nu tara mah tara pemutara pramuka lah geus cacing eta ripuh. Ya, maka nomor katilu moal kaselangan bisi poho deui, moal kaselangan ku bahasana naon? Kanjeng Nabi nomor katilu teh di mana calik anjeunna mah sato teh lain kalah kabur, justru kalah nyaketan. Nomor kaopat keistimewaan Kanjeng Nabi laleur tara euntreuk dina badana, Pak. Jadi badan Kanjeng Nabi mah sungit kal miski sapertikeun minyak misik. Ari urang mah awak teh bau naon? Bau lalai. Pantes digembrong ku naon oge? Ku laleur. Jadi lain laleur wungkul, ternyata sato nu dikiaskeun teh diantarana reungit, tara digege reungit Kanjeng Nabi. Tara kata pelan ku naon ku laleur, komora metu ku sanes kantena, sabab jasad Nabi mah mulia. Itu keistimewaan Pak nu kudu dicerna ku urang, dipahami bahwa nomor kaopat Kanjeng Nabi nyatana tara kaentrepan laleur dina badana. Hadil hasosi fahfadha katakun amin amin syarinar wasurokin jeung imahna jalma nu katalar kana 10 ieu moal pernah kabangsatan. Wa min mihani sareng eta jalma nu apal katalar kana keistimewaan Kanjeng Nabi. Saur dina kitab Syarah Muraqil Ubudiyah mah eta jalma moal menang musibah. Ieu padilah nanya mantap nalar Kanjeng Nabi mah luar biasa. Jadi urang kudu arapal sejarah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti Nabi urang sarerea Kanjeng Nabi anu mulya Muhammad jenenganana Arab Quraisy
nya bangsana Rabiul Awal bolana tanggal kado wapolona April bulan Masehina tanggal 12 tadi teh tanggal kadua puluh. Nah, jadi Nabi Muhammad bahwa keistimewaan beliau nomor kaopat can pernah kaentrepan laleur dina naonna dina badana. Balikan deui. Nabi kaistimewaan teh naon? Hiji ngimpi, dua hai, tilu tara satot sieun, opat laleur. Jadi apal nanti ngan kur etana we unggul ngimpi jima lai lah pokoknya mah eta we nya. Jadi kaharti lah gitu, bener simpel nama gitu we. Jadi si heai teh can pernah Kanjeng Nabi heai. Dina muhtarol hadis heai teu meunang dina daan dina kitab da. Di mana anjeun heai teu meunang aya sora anu kaluar tina naon? Tina lambe urang. Urang mah kan heai sok sok digitukeun tah bersin oge aya bersihan anu bari jeung ngobrol teh naon deh da sok aya tah gitu heai kade heai mah ditutupan sunnah ditutupan kade bisi aya laleur ari laleur teh lamun teh mah asup ka jalma nu keur puasa eta teh teu batal cenah puasana. Lamun urang keur puasa ye laleur asup kana ieu ngan syaratna laleurna laleur hirup. Lain ngahajakeun laleur paehan dikumpulkeunna piring keet. Lamun ngadahar laleur keur puasa eta teh teu batal puasana. Syaratna laleurna hirup. Pokokna mah sesuatu hewan anu hirup asup kana lingliangan ka jero awak bari teu disengaja eta teh teu mantak batal. Siga nu kana panon yang meunang motor naon? Rametu gitu kan. Kadahar ku urang atawa kana ieu kapireupeunnan teu batal puasana eta. Kumaha cenah lamun munding nu asupna lah mikir we di dieu. Da moal pika asup munding mah. Teh mah laleur ngobrolkeun laleur. Laleur teh aya deui nya. Ayeuna teh aya laleur keistimewaan teh anu ketika laleur ngagemrong makam Abu Jahal. Tepikeun ka ayeuna cenah laleurna teh teu naon teh teu beak-beak. Cirina eta teh meureun di dunia oge geus ditingalikeun ku Allah teh. Jadi makam Abu Jahal mah digemrong ku naon? Ku laleur. Saking bau-bauna gitu Abu Jahal. Entak nu jararoh ka ditu ka Abu Jahal nya nu ka panggih ka makam Abu Jahal sok maledogkeun batu ka gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Belum ka Abu Jahal. Ari Abu Jahal teh mamang keneh Kanjeng Nabi eta teh. Abu Lahab, Abu Jahal. Komo Abu Lahab mah dina sasi mulud ya. Di mana datang tanggal 12 Rabiul Awal lahirna Kanjeng Nabi. Dilirenkeun cenah Abu Jahal mah Abu Lahab mah yeuna siksaanana. Saking ari Abu Lahab mah pernah nyumbang kana muludan kenapa? Jadi pernah naon teh ruang riung nyaritakeun Kanjeng Nabi Abu Lahab pernah naon milu patung. Mendak lamun urang hayang menang sapati Kanjeng Nabi kade ke muludan milu naon? Naon milu naon? Milu nyumbang rek 1000 rek 2000 naon sababna aya keterangan man anfaqo ala maulidin nabi syafaatan yaumal kiamah sajalma anu ngainfaqkeun kana peringatan maulid Nabi Muhammad maka bakal menang syafaat dina poe kiamat. Dak aya laporan tadi ti DKM arek aya naon uludan sing ieu atuh urang sing semangatnya alhamdulillah jeung anak Gus Den gitu kan sok sing meriah ibu-ibu jamaah biasa kan di dieu teh muludana mah di rel
di jalan. Mahalul kiamiluan aya deui sejarah anu ketika orang Majusi ngadangukeun mahalul qiyam manehna teh ngarandeg Pak calik heula gitu ngadangukeun bacaan eta marhaba ternyata cenah eta teh Kanjeng Nabi dina sejarah Kanjeng Nabi bakal milarian eta jalma sok sanajan dina neraka ngarandeg gumpul gitu ngarandeg ngadangukeun kana mahalul qiyam anu ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salam Allah nasakumaha dorakana ngadangu sholawat eta diteangan ku Kanjeng Nabi komodri urang hidmat maca sholawat urang bari jeung kitu tah ngadua urang teh mun keur mahalul qiyam teh pas sing karasa bacaan sholawat teh ulah-ulah wah ulang-ulang nempo ka ditu ka dieu nempo awewe itu geulis ya nabi ulah sing bener ya nabi sing bener-bener butuh syafaat Kanjeng da ieu mah hareureuy di tempat-tempat teh kala silih ticak sia apa di ulah sing hidmat ya Nabi engke sote ieu mah kisi-kisi muludan nya sing kaharti era atuh kek cekus den teh santri saha Ustad Udin cenah ngawurukanna teu waras tah kan ulang-ulang doa kieu era atuh urang teh diurukan Nabi mah jengan lokal biasa ya, jadi ulah teh hitung-hitung bapak teh santri abi gitu. Jadi santri teh engke bisi aya ajengan ti luar datang tabligh akbar urang ulah ngerakeun. Ditanya Nabi iraha dilahirkeun teuing poho deui lah ayeuna lieur Ustaz ulah kitu jawab. Iraha Kanjeng Nabi malam Senin. Jawab urang teh interaktif gitu kan. Bulan naon Kanjeng Nabi gitu kan bulan April. Tahunna sabal 571 Masehi ulah ngerahkeun sila budak diniyah nyeun soal abi kapan Nabi Muhammad dilahirkeun 12 benar di mana Kanjeng Nabi dilahirkeun da aya nu ngajawab di Cisayong itu waras eta teh ulah urang mah jadi di kota Mekah ngantunkeunana di kota Madinah jadi dua tempat Rasul teh. Tapi Rasulullah kantos ngadoa ketika di Madinah saking nyaahnya ka mana ka Mekah Allahumma ja'al baldatan aminah ya Allah jantenkeun negara nu dimaksud eta teh negara Mekah di kumaha kota Mekah teh hoyong jadi kota anu pang aman-aman ternyata doa Kanjeng Nabi dugikeun ka ayeuna tanah haram teu acan aya nu ngaganggu Pak. Ciri kiamat lamun teh mah orang Yahudi jeung Nasrani geus ngagemrong Masjidil Haram Pak. Ciri kiamat. Jadi bujeng-bujeng naon anu rek naon arek ngahancurkeun Ka'bah wisatawan we non muslim teu tiasa lebet kana gerbang naon tanah haram Pak. Jadi dicek heula dina beus teh ku askar teh. Ieu jalma nu budayawan anu rek naon mun urang mah wisata gitu kunaon sababna diwisataan Mekah ku orang-orang Yahudi sabab termasuk 7 keajaiban dunia ari ka Bali mah geuning geus biasanya orang luar negeri datang bule datang da lain tanah haram tapi ketika berbicara tanah haram Pak eta orang Yahudi, orang Nasrani, non muslim teu bisa asup ke tanah haram. Bahkan naroskeun abdi nah aya turunan-turunan Abu Jahal teu di tanah haram, tos teu aya Pak. Janten tanah haram mah teu kenging aya kapiran pendudukna teh. Jadi muslim we sadayana. Cenah tiasa nyarios kitu nya meureun alhamdulillahna teh kongsi cicing di lembur Mekah Pak. Jadi di lembur teh ente di lokasi mana? Teu di lokasi Masjidil Haram. Jadi calikna teh lamun urang mah kieu Masjidil Haramna Masjid Agung, tapi mah calikna teh di Panunggal, Pak. Di lembur gitu. Biasa meuli galon, meuli beas, meuli asin, biasa di Mekah teh gitu.
kan tebegu bahasa Arab na bingung eta teh meuli asin kumahanya kam asin kam asin naon lauk cai teh samak meuli samak kade samak teh lain amparan di ditu lauk hartina teh samakun mau meuli lauk urang teh ya Allah teh di Jamarot deket di sisa deket lempar jumroh di ditu calik hampir karena 20 dinten di ditu mantak sadi dinten teh unggal subuh teh tah salat nanti lain di Masjidil Haram di masjid ieu ye hakara we lohor di mana di haram karena kan gitu sistem nate ibu bapak bapak sadayana nah di Mekah mah seueur anu jalmi-jalmi anu bener-bener mahabbah ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga ayat-ayat anu dibacakan ketika sholat lagi sok pararanjang Al-Baqarah eta teh sholat Isya teh kabayangnya mau di Masjid Al-Ikhlas euy Isya make Al-Baqarah pada KM yakin euy Isya isuk mah lolobong ngaji seuleung lalila ngaji naon teh biasa we standar idaja we jeung naon deui jeung tabat jeung li ila piquraisin beureun ka dituna kulhu deui alus kene eta cenah daripada surat panjang bari makruh pade alus kene eta dak lamun Jumatan geuninnya Jumatan mah kan sunnah khutbahna dipondokeun salatna dipanjangkeun lain khutbahna dipanjangkeun susuratanana dipondokeun lain eta tapi dina urusan Jumatan mah khutbah sunnah nu pondok babacaan salatna anu panjang ari khutbah di dieu sok ieu naon teh bapak osok narundutan tara nah gitu cengkat gitunya urang teh nempo gitu eta pano nempo naon nempo khotib ceuli kalah ka pasar kalah nempo mah nempo urang teh ngan teu kaharti khutbah mah nya dah khutbah mah monolog Pak ari monolog teh hartina teh ngobrol sorangan jadi khutbah mah lain naon lain dialog siga kieu ngaji mah dialog kan nanya dijawab tah teu kudu urang mah ngajawab dina nalika naon keur khutbah teu kudu acali sabab bahasa muroki kieu angsitu wala tatakalamu ingdal khutbah wasma'u maqalal khatibu ala mimbar la'alakum tuflihun untung make bahasa Arab dah mun make bahasa Sunda soak Pak angsitu ngajar dog siang wasma'u darengekeun ku sia wasma'u ala maqala naon-naon anu dicaritakeun khotib di luhur mimbar berarti ulah heureuy ulah wani-wani nyaram budak heureuy ketika khutbah ade hendak lamun budaknya heureuy ulah dicaram keur khutbah mah keun we kumaha cenah kolotna hareureuy gablog nu kitu mah ieu mah budak ieu mah mantak ulah mawa incu Pak Jumatan mah dalam arti bisi ngaganggu pakod lago fala jumatalah di mana urang usik-usikan sabab khutbah dua teh hiji khutbah kajeng khutbah kadua teh gaganti dua rakaat salat salat lohor eta teh lamun urang keur khutbah khotib di luhur mimbar urang heureuy berarti nu 2 rakaat teu naon teu salat eta teh kudu cicing we urang dengekeun naon anu diobrolkeun ku saha ku khotib teu kudu siga tabligh akbar teu kudu Masyarul muslimin wal muslimat teu meunang eta teh komode puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala salawat sareng salam urang dugikeun ka Kanjeng Nabi Muhammad tah teu kudu kitu kete sallallahu alaihi wasallam saudara-saudara teu meunang tos baca Masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah khotib sejawasiat ke diri pribadi khususna umumna ka sadaya jamaah kunaon margina sabab monolog khutbah mah kartos nah aya monolog aya dialog nah
yakin poho deui geura ulah kaselangan tadi teh ngobrol teh moal kaselangan ku ngobrol anu sejen taek fokus karena ngobrolkeun tentang keistimewaan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu nomor kaopatna Kanjeng Nabi tara kaentreupan kunaon kulaleur tuluy yuhlipahu ka imami ru'yatin sabatat wala yura asrun baulin minhu fi alani nomor kalima keistimewaan Kanjeng Nabi ningali kapengker seperti ningali kapayun. Jadi Kanjeng Nabi mah di dieu Nabi aya CCTV-an. Ya keistimewaan Kanjeng Nabi. Jadi aya indra keenaman Kanjeng Nabi. Jadi can pernah Kanjeng Nabi upami aya musuh ti pengker kanaon teh istilahna kabohongan can pernah Kanjeng Nabi. Tuluy dibimbing wahyu sehingga Kanjeng Nabi sering diselamatkan ketika musuh-musuh rek kabunuh Kanjeng Nabi. Itu keistimewaan, Pak. Nyalamun urang mah meureun mun boga kitu ngareunah, Pak. Jadi urang yang hareup ka dieu ka tukang nempo, ka hareup nempo. Ngaranna ge keistimewaan atuh nu moal aya di batur. Tah kudu apal cenah eta teh. Minimalna urang apal penerangan komo nepikeun ka talar. 1 2 3 4 5 kalimana teh naon bieu? Kanjeng Nabi lamun ningali kapengker sapertos ningali kapayun. Jadi katingali anu dipalengker teh. Nomor kagenep bahwa Kanjeng Nabi wala yuro asarun baulun min hupi alamin. Kanjeng Nabi mah teu aya tapakan tilas papangna. Jadi urang makannya, urang deui wae lah pokona mah. Mun geus kiih komong geus ngadahar jengkol. Waduh, bauna. Ngadahar peuteuy sarua. Nabi mah upami pipis Pak kelebihanana teh teu aya tapakan tilasna teh. Upami bau teu aya bauan Kanjeng Nabi mah. Bahkan numutkeun keterangan kesangna Kanjeng Nabi saperti minyak misik. Sungit luar biasa. Darah Kanjeng Nabi nuju di baledog di Taif. Kanjeng Nabi teh ngecelakeun naon darah dugikeun ka eta batu dugikeun ka ayeuna sungitna luar biasa panu ka kecelakaan darah Kanjeng Nabi. Luar biasanya. Mata ngobrolkeun Kanjeng Nabi mah pantes moal aya batesanana. Upami nyaritakeun Kanjeng Nabi nepikeun kabeak umur urang moal anggeus-anggeus. Saking kunaon? Saking kuseueur. Sejarahna Kanjeng Nabi, keistimewaan Kanjeng Nabi, maka dina ieu kesempatan ku abdi diterangkeun bahwa kesempatan ieu teh sangat berharga sabab dina bulan ayeuna teh adalah bulan Rabiul Awal. Nyatana dilahirkeunana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi upami pipis tara aya tilasna atawa aya tapakna, teu aya tapakna Kanjeng Nabi. Nomor kasabaraha eta? Kagenep. Ulangi deui sameme 10. Hiji Kanjeng Nabi tara ngimpi, 2 tara, 3 1 tara sieun, 4 laleur taraeun, 5 lamun ningali katukang saperti ningali kapayun, 6 lamun pipis sok aya tapakan. Jago euy. Bener. 7 kecerdas cermat nu katuhu jeung nu kenca adukeun. 7 wa qalbahu lam yanam wal ainu qad ta'asab wala yuradul mihi pisamsidu patoni. Nomor ka-7 Kanjeng Nabi panona peureum hatena teu peureum. Itu kelebihan Kanjeng Nabi. Jadi panona mah peureum Kanjeng Nabi tapi hatena mah can pernah peureum Kanjeng Nabi. Zikir ka saha? Ka Allah.
Ari urang mah pereumna hees, bentana oge mor. Sok bentar urang mah nya bentana teh benta simet gitu tah. Benta mah benta tapi hate paeh. Komo deui molorna. Beuki ka mana we hate teh beuki eueuh we. Cacak keur hirup jeung keur benta teu eling urang mah kalau. Nabi mah bujang-bujang nuju naon? Nuju ningali, nuju bentak, nuju kulem nage eling ka Gusti Allah. Itu kelebihan Kanjeng. Nomor sabaraha eta? Nomor 7, pereumna Kanjeng Nabi mah panona peureum hatena eling lah gitu, bentak lah gitunya. 8 mitereh wala yuradul matin pisamsi dupatoni. Kanjeng Nabi mah di mana-mana simpel nama kieu. Kanjeng Nabi mah tara aya kalangkangan. Jadi upami papa Kanjeng Nabi mah ku matahari ka sisi ka katu ka kenca ka hareup katukan teu tara aya kalangkangan, Pak. Tah ieu kudu apal ieu sejarahna gitu kan. Sehingga Kanjeng Nabi punya kelebihan jeung manusia anu sejen. Upami Kanjeng Nabi kasinaran ku matahari, Kanjeng Nabi mah tara aya kalangkangan, Pak. Urang mah nya aya kalangkangannya. Lamun ti lohor ka ditu bedul panjang kalangkang teh. Hulu urang teh di ditu. Lamun rada cedeum beuki ngadeukeutan kalangkang teh asa dina awak sorang, tapi aya we kalangkangan gitu tah. Lamun teh mah Kanjeng Nabi mah teu aya, nu panjang rek nu pondok. Jadi Kanjeng Nabi keistimewaanna seperti eta. Nah, urang dikenalkeun salit-salit. Alhamdulillah. Oh, ayeuna mah jadi apal gitu kelebihan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katipaho qad ala taqauman ida jalasu ingdal wiladati sibada bimo tatani. Kanjeng Nabi di mana kumpul jeung kaumna pundukna sok katingalina. Jadi lamun teh Kanjeng Nabi nuju naon? Nuju kempel Bapak sadayana. Pundukna Kanjeng Nabi mah sok pangluhurna. Padahal mah biasa Kanjeng Nabi nyatana teu jangkung teuing teu pendek teuing tapi tak-takna teh tak-takna sok pangjangkungna lamun ningali Kanjeng Nabi mah. Itu kelebihan Kanjeng Nabi. Maka sehingga Kanjeng Nabi dina naon dina Al-Barjanji sering kurang dibacakeun anta syamsun anta badrun anta nurun fauqanori anta iksiru wa goli anta misbau sodori. Nabi Muhammad deh jadi bener-bener makhluk anu bercahaya, Pak. Urang kudu sono ka Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mah upami dicarioskeun teh pa hate urang teh ngageter hayang panggih jeung Kanjeng Nabi gitu kan. Sakumaha dorakana urang ari aya naonan mah aya sholawat dina hate, aya syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka ditehangan ke ku Kanjeng Nabi. Dak di mana jalma nyaritakeun sejarah Kanjeng Nabi dina eta majelis hadir ruh Kanjeng Nabi teh, Pak. Tak alhamdulillah urang minimalna hate urang teh ka Kanjeng Nabi Gusti abdi teh da ibadah mah kurang hade, salat malaweung, puasa kurang naon orang Gusti atuh urang teh yang dituyun ku saha Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad mah di makhluk Allah anu dispesialkeun geus boga SK surgana ge geus meunang narima ieu naon teh serti aya ijazahan gitu Kanjeng Nabi geus asup surga menang jaminan gitu geus yakin ka Kanjeng Nabi geus di surga. Hei urang teh RW geus meunang can sugan gitu geus nyieun gitu sertifikat surga gitu kan. Aya oneh bekal engke jaga di yaumil kiamah. Nabi mah entos eta teh geus dinaskeun Nabi mah pi surgaeunana. Ari urang mah kan
abu-abu gitu kan. Nah ka surga nah ka neraka teh can pasti gitu. Nabi mah geus pasti. Urang rek nyekel anu can pasti tah rek nu geus pasti. Nu pasti tadi tuyuna yang ku Kanjeng Nabi gitu. Syafaat teh gitu tah. Nu teu dipasihan kanu ka Nabi anu sanes eta teh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu. Kemudian nomor 10 berarti salapan simpelna kieu sok katingali tak Kanjeng Nabi lamun keur kumpulan begitu tah lah. Ingda wiladah sit yada bimuhtatani Kanjeng Nabi dinana keika dilahirkeun ka alam dunia teh geus dihitan geus disun datang aya bapak-bapak di dieu geus disunatan keur lahiran encan kabeh oge kuncupna naon aya Nabi mah tos di kumaha tos disepitan Pak. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makhluk Allah anu benar-benar disebut nage naon Sofiullah nyatana kekasih teh laras-laras kekasih Allah seueur gelar-gelar Kanjeng Nabi. Nah maka keterangan anu 10 hadil khososi fahfadha takun amana min syarinarin wa syurokin wa min mihan sing saha jalma anu apal nu 10 tadi maka kabuktian eta jalma hiji imahna moal kahuruan, dua imahna moal kacolongan, katilu bakal dijauhkeun tina rupa-rupa musibah. Jadi kudu alapalnya nu 10 tadi. Ingat keneh henteu? Ingatnya hiji tara, dua tara, tilu tara, satu tara kabur, opat tara laleur, 5 tara, 5 ningali ka tukang seperti ningali ka genep pohon deui. Tara aya tapakan lamun ngompol. 7 panona perem hatena eling. 8 tara aya kalang salapan tatak bener tatakna tau katingali 10 geus disun hatan geus sakitulah ngaji mada dituluykeun oge poho deui naon Pak nya sok sallallahu alaihi wasallam henteu janten kieu anu dikritikna teh mubalig eleng mubal khotibna maksud teh ulah didakwahkeun dina urusan Muhammad da ulah gitu da lain tablik akbar ari ketika ngadangu Muhammad mah sunnah maca naon sallallahu alaihi wasallam ngan pedah ulah disentuhkeun kitu maksud teh upami ngadangu Muhammad sallallahu alaihi wasallam moal mantak ngabatalkeun nu dalam arti ngobrol eta teh ngobrol jeung sagigireun urang. Tah tata krama khotib berarti nu kudu dikumaha dilereskeun teu meunang disentakkeun dina lapad Muhammad tah teu meunang kitu. Tos we cekap shalawat sareng salam urang dugikeun ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi diwalerna teh ku nyalira we kitu tah. Teu kudu didaonkeun disentakkeun anu kudu dijawab ku saha ku jamaah da gitunya di mana aya lapad Muhammad keur ketika khotib maca urang sallallahu alaihi wasallam teu mantak ngabatalkeun kana Jumatan gitu nya. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teu hilap ka kulawargina para sahabat para tabiin tabiat mudah-mudahan ka urang sadayana salaku umatna amin ya Allah ya rabbal alamin cekap eta teh kitu. Jadi ulah sahabat kepada tabiin tabiatna mudah-mudahan ka urang sadayana engke jaga dina dinten kiamah urang kenging syafaatul umat timantenana amin ya Allah ya robbal satu menang gitu aya interaksi tah eta teh teu gitu kan komo nanyakeun bapak-bapak daramang sae mah keur khotib kitunya gitu kan syariat syukur ari syariat makan teh kitu jantan monolog bener-bener lepeng we malihan kieu cek madhab Imam Syafi'i mah pangsaesana khutbah mah ku arah bungkul cenah teh
Arab we unggul. Tapi sok aya mustami sok ieu lah atuh intina mah bahasa Sunda mah hartikeun we saalit cenah kitu nya. Sok aya nya pesan kitu nya. Handak abi mah upami khutbah di nu sanes gitu dah. Sok naroskeun gitu, naroskeun ieu teh sok di Sunda antara gitu kan. Janten kumaha kagaliban di eta lembur gitu tah. Sapertos di mana di Masjid Agung kan lami Pak. Lami eta teh. Jadi kan nilai fokus masyarakat dengan 15 menit saleresna mah. Lamun ngaji sajam tah nu 55 menit nanti malaweung eta teh. Nu mimiti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tah kakara kitu geus kakara serius kene Pak. Ngaji teh masih kene bisa gitu kan. Kacerna. Tina 15 menit kadi itu geus mawur mah. Dak bener ngajinya beuki lila lain beuki waras. Begitu wararas gitu kan. Bujur geus teu stabil. Bitis geus loba diusapan, udud geus bareak. Hate teh geus tagiwur we pokona komo aya Persib mah euy. Geus mah waras kan ieu teh. Persib jam 8. Ya, ngaji jam 7. Ieu ajengan ngaliwat moal jam 8 gitu. Aduh aing Persib eta geus riwe eta teh. Mantap benernya ngaji mah kondisional. Lamun jelema ya geus geus moal bener dituluykeun oge gitu kan. Cacak nu 10 yakin abi mah durasi 10 menit geus geus ngaji beres. Paroho deui da yakin abi. Yakin eta teh. Kunaon sababna? Sabab urang mah sok ngartina teh keur ngaji. Sok geura ustad kamari nerangkeun naon kamari ieu mah. Da poho deui. Sok naon Kang? Ayat duaan siwan. Nya. Salat berjamaah karena salat. Di rubat. Kan teh ada salat kosor atau aja. Ada salat asar giliran. Nya. Asar salat asar. Lipat barokah ini bisa. Naon barokah? Salat naon? Benar. Iya teh kajadian ngamakmum ka jalma nu keur kosor contoh. Kumaha kondisi makmum ketika sabab salam megahkeun kana salat. Urang teh posisi teh tinggal 2 deui. Ari nu kosor mah geus beres. Berjamaah ganjaranana meunang. Ngan wayahna pas nalika itu salam urang muparokoh. Misah ulah milu salam baji. Kartos teh upami urang eta mah gambaran nuju namunya Kang ya. Nawa naik mobil ka Jakarta. Urang teh di masjid anu rest area lah biasa nama. Eta teh kunaon sok encelo-enceloan sarolat teh nya. Eta teh nuju ngajama, Pak. Sabab syarat jama teh kieu jeung kosor teu meunang berjamaah jeung jalma anu salat sampurna. Dalam arti salat eta jalma teh keur salat lohor gitu tah. Urang teh rek ngajama, teu meunang berjamaah jeung nu ngajama nu salat lohor, tapi urang kudu nyieun deui barisan anu rek ngajara mah. Mantap abi masuk naros. Endek salat di jama arek bareng itu di jama we Pak cenah. Yang di kosor moal lah di endogan we Pak. Ditawaran ai kosor mah kan naon teh ngaringkes Pak. Abi masuk kumanya kosor teh asa sigalain salat lah gitu tah. Mun lohor teh 2, asar 2. Eta teh padahal mah meunang ngan rarasaan siga nu teu salat gitu maksudnya. Geus we jama wungkul ari jama mah dikumpulkeun Pak. Lohor 4, asar 4. Mun jama kosor lohor 2, asar 2. Meunang duanana teh meunang eta teh. Sok nanti. Nya. Datang sareng deui. Tah eta teh Kang upami nu tadi teu kedah dibatalkeun saleresna mah. Teu meunang ngabatalkeun salat ngahaja haram eta teh. Langsung we tuluykeun kudu yakin salat mah Pak.
tadi mana asa ngambang gitu salat teh asa kurang ieu tah eta teh teu meunang nu ditarima mah salat nu kahiji Pak siga kieu ye siga keur naon keur tayamum teh nya kieu lohor teh can turun hujan make na teh make tayamum lain make wudu ieu mah nah urang keur salat breg naon hujan kayak aing salat kalau hujan wudu teh kudu wudu deui cenah eta teh geus we make tayamum nu tadi kardi teu tah lamun asar pake cai sabab lohor geus turun hujan kardi teu ulah make taneuh sia taneuh mah lamun geus eueuh cai 40 imah lamun bapak ye ayeuna halodo ye musim halodonya geus eueuh cai meunang itu di tayamum tapi syaratna urang kudu ikhtiar heula ka tetangga cai itu cai naon seprit aya seprit kalau nanyakeun si seprit sia mah cai aya wudu milu meunang maka tak aya wudu anu mana eta wudu teh teu meunang geus we dianggap naon terkecuali kieu ye batal wudu tayamumna lamun can asup waktu salat datang cai tah eta mah kakara contoh kieu jam 11 teh urang tayamum keur salat naon lohor setengah 12 teh breg naon hujan meunang cenah ngabatalkeun tayamum diganti ku naon kudu lamun gambaran urang keur salat ladang tayamum salatna turun hujan tuluikeun we cenah naonna salatna ulah kieu kakara 2 rakaat nya lohor teh make tayamum tah make cai wuduna teh 2 rakaat dibatalkeun wudu 2 rakaat we deui kieu teh da tadi ge geus kudu ku taneuh 2 ku cai 2 teu bisa kok kitu mah geus we pokona mah yakinkeun salat anu tadi ge Pak Haji urang nepak keur salat sunat jadi berjamaah mah tuluikeun we salat urang yang sok aya geuning nya urang sok ngamakmum hanas dituturkeun der teh sia teh salat sunat aya nu ngabejan yo eta mah sunat cenah qobla ba'da duhur cenah kitu nya ba'da duhur urang teh geus nepak geus salat tuluikeun cenah eta teh salatna teh tuluy we nepak deui ka tukang teh ditepak deui ulang ngaliuk aing keur berjamaah cicing ulang ngaliuk geus cicing aing nu nepak teh terek milu berjamaah kalau ngaliuk batal atuh ngaliuk mah acicing we tuluy da Pak ari nu hayang berjamaah mah sok nya di masjid sorangan da teu berjamaah eta teh lain jeung naon atuh salat di masjid tapi sorangan teu berjamaah eta teh di masjid mah lain syarat berjamaah ari berjamaah sok sanajan di imah duaan berjamaah eta teh Pak ngan beda ganjaranna beda jeung di masjid di imah contoh jeung pamajikan salat duaan berjamaah eta teh di mana leuwih ti 2 hiji 2 jeung makmumnya eta teh berjamaah cenah di masjid sok sanajan salat lohor di masjid tapi eueuh saha eueuh makmuman teu berjamaah eta teh cenah mantap panghade-hadena salat teh nyatana tepat waktu bari berjamaah pas adan tina adan kana qomat aya 10 menit tah bareng jeung imam takbir nu kahiji eta panghade-hadena salat ngamasbok beureun ganjaranna berjamaah meunang tapi teh mah kurang afdol jadi berjamaah alus mah milu takbir jeung imam anu kahiji sok pangmundal-mundalna intinya oh gitunya jadi da ngudag naon teh qobla gitunya ya lamun urang pagedug antara sunnah jeung fardu hayang salat sunat tapi geus datang qomat teu kudu make salat sunat milu we naon keukeut da urang mah ahli sunnah pisan antep subuh aing kumaha aing we sok we tah eta teh meunang siga khotib geus khutbah urang datang langsung diukang tanggung jawab abdi ulah sok hayang sok salat sunat keur khotib da sunat eta mah khotib mah wajib didengekeunana geuning ayanya ya punten abdi mah khotib teh keur khutbah keur biasa kan daratang ka karadaratang narangkung sarolatnya
sarolat khotib teh keur khutbah manehna salat sunat teu kudu cenah eta teh langsung we diuk nuturkeun saha khotib keur khutbah ka hardi teu sartos kitu ulah kia berjamaah mah paur tak kaos Pak Haji kaos nembe gitunya berjamaah we subuh gitunya urang alhamdulillah kudu nanyakeun urang teh bisi naon bisi salah tanyakeun teu bisa meureun diperkeun bisa we langsung dijawab gitu kan tai ge aya dua hiji aya tai baseuh dua tai garing di mana napal tai garing eta mah disintreuk tuluykeun salatna sok naon keur ngobrol tai aing teh sok terus naon naon teh gitu sih makmum teh geus beres jadi we sorangannya berjamaah we jeung hitut atuh tadi sebongana hitut nya sorangan wayahna eta mah salat lohor we wayahna eta mah terkecuali ek didagokeun ek ngadagoan batur nu ka masjid dagoan we saking ku yang berjamaah meunang teu kieu ye saking geus salat nu kahiji sorangan tapi hayang berjamaah meunang cenah eta teh urang mah hayang ngudag padilah berjamaah gitu salat deui lohor teh milu jeung batur meunang cenah eta teh dua kali salatna gitu saking ku hayang mundel dina urusan berjamaah meunang teu ngodoan sunah meunang Pak lamun qobla subuh geus mudawamah katinggaleun qobla subuh teh teu kasolatan dina subuh nu eta teh qobla subuhna meunang cenah digantikeun waktuna teh saking geus mudawa masih gak Senin Kemis puasa Senin teh aya tamu urang teh teu bisa puasa da ngahargaan tamu meunang cenah poe Senin dikodoan engke poe Salasa eta niat eueur poe Senin eta kardi teu anu teu meunang teh ngodoan pamajikan batur mun ayeuna malam Jumat teu kagawean isu mah ngodoan we kanu batur teu meunang eta doraka teh nuhun sakitu we nya capek siga tabligh akbar ngaji teh ada nalo ya kumajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.